kuat. Aduh, budak. Aduh. Neng, Jajan mah. jajan wae budak-budak. Buru atuh mah ya. Mate teh nyekal acis. Meser itu sebelah kiri pik Nyatakan bonteng. mabok-mabatan hutan Amazon gecan beres. Yume mah. Ayo ke bapak mana lah kita yuk. Gimana bapak mana tadi teh? Itu. Oh boleh gitu. Buka budak teh hayang jajan. Yang nyawa tumis inung. kenteng atuh jeung meuli itu sebelah. Mangkat aing ke Arab kalilan mah nu jajan wae buka budak teh. Ah. Oh lancek mana salah bapak mana tuh. Dedi, si Bujang si Bujang apa sih Neng sih? Atep, atuh apa yang jajan Pak aing ada. Bu Neng ya mah Bujang jeung Neng. Tuh gak duit. Yang jajan tuh. Apaan duit anu balik di Malaysia ke aku sih ya. Boga kolot teh goblok. Ah, mah aing we Asia kawan naon tuh jajan we. Pak. Mentakna mamah teh, mun teu boga hutang ka kolot manehna mah moal kawin jeung manehna. Goblok. Ayo mana? Dompet lagi di imah tinggalin. Menggubuk di imah nah handapun kasur. Dompet cokot tong bating. Kadang mamah yang anu manehna. Ayo. Ih, buka bapak teh. Buka hayang jajan ge teh dibayarkeun musuh. Anjing. Tuh, Bolong deh mah. boga anak teh kamumi teh kitu. Awas ya. Bro. Woi. Bro. Oi. Wah, aing leuwih lah. Wah. Bari ngopi atuh, kopi wah. Wah, kopi-kopi. Acan aing nongol maneh lila. Eta geus meunang sabariji. Karek nago kurang euy, karek Oh, nago. bagongnya hujan sia. Euy. Ah mending balik. Wah, bagong teu jadi aing itu. Pindah. Anak-anak Nak. Curhat ah. Ningali HP orang iPhone XXX. Urang ge anjar mah HP modern ieu. Da bapak urang Orang kamari bari pangmalala apa lagi kamari bapak 5M. urang sama anyar meuli. Eh, Geus di mana maneh meuni haheo kitu. Hayang teu. Nanung, eskim nanung. Kenapa orang sih? Mana boga HP teu, urang mah HP urang anyar, iPhone XXX. Eta WA maneh atuh. Heeh, ngala babari lamun aek ulin Rek ulin teh. gampang. Maneh kunaon asa murung kitu nya. Menterek curhat tapi BTW kenaon di dia ulin teh mun teu ngajakan. Pan maneh mah HP da urang mah geus nge-WA sih. Jadi hese kontakna da maneh mah meuli HP atuh minta Meuli ka HP bapak atuh. maneh. Sombong HP nu kitu geng. Da boga meureun. Boga HP. Baeng ke dipangbalikeun ku bapak bae dina hadiah nguseup bae. Bapak mana tukang useup gitu rek di mana-mana. Menang. Minum mana cina jual diri atuh. Bakal pangbalikeun kewe tinggal Cina cina kawin deui nu Cina kawin namanya genep we bapana nu beungarnya jadi atuh. hayang mari laksanakeun kabeh sia. Teuing boga bapak teh kitu ih pagawean teh nguseup teh Aing para mah darudeut ningali kolot bapak teh Beneran, nguseup jeung nguseup we hayang teh nyungseup aing mah kitu kabawa ka mana. Goblok sia tong kitu ka Padahal bapak masih teh. napalin. Eta ge maneh mah ngajentul sagede kieu lamun teu make bapak maneh. Tapi mikir anjing aing ieu hayang jajan teh bere ku bapak Ya Allah kasihan banget. Gak mau main sama orang susah. Gak mau gak suka gelai. Walah aing. Gak rela katu matakan yang di bapaknya atau ini malah cina ngajagai gitu. Tong ulin jeung urang Udah. Mah jakeun ka umi dia. Ganong. Daya pisan aing ganong. Zamantan orang sih 20 tahun ke belakang. Oh, bener. Kita ngaran tadi kok di? Mau kemana tadi nubah lagi? Sari, ngaran panjangnya Saridon. Oh, Saridon. Saridon. Mas kadon lain. Itu ada si Tia dengan teh.
orang si eta meureun si Nica. setuju tuh orang nyamperkeun di mantan orang itu. Oke, mantap. Ya, sok we atuh. Kayaknya Nyamperkeun. ini marane tong ini lu dagoa. Atuh mah tolong rekam. Oh, gitu. Oke. Siap. Oh, direkam meureunnya. Ngapet. Bawalah aya. Buka salah lagi mancing wae. Wah yang ditindihan mah kieu. Kieu anjing tenaga awe teh tiga lalaki. Sari. Jun. Yang dulu tukang balon. Nah, itu Ih, ketemu lagi. Saridon. Lain. Saringan tahu. Itu makin cantik aja. Gimana? Baik. Aduh, bau takokak ya. Bau cecenet kan. Iya. Lagi ngapain di sini tuh? Aku tuh lagi pusing dalam rumah tangga aku. Udah So, nikah? Udah. Cuman suami aku tuh nggak bertanggung jawab tau gak? Oh, sama si Anjas ya nikahnya ya? Iya. Anjas marah. Oh, emang Yang- kenapa sih? Iya dia tuh kerjaannya mancing terus tiap hari, nggak ngasih resiko ke saya. Pusing coba saya tuh Tapi di gini mah sering. nggak penting. Ayo ngeteh pakai gaya ajul gedang. Aku tuh kesel. Mending suka mancing, dapat ikan enggak. Kemarin lagi ini dapat ikan lumba-lumba. Iya. Pas mau digoreng lumba-lumba ikan. Mana emang tuh udah baheula rek dikawin ku urang make mumul. Anjay. Jadi asa nonton drama goblok. Aing jadi kambing conge mah kieu patut mah. Tuh. Samperkeun dong. Hah? Samperkeun tuh. Habis ieu sih ngaganggu ya. Nya, bener. Sing ngaganggu. Numpuk jangan numpuk. Nempel deh, tongnya sana. Aduh, sia. Anjir. Ayo jatuh cinta deui ieu mah. Sari sini. Mana emang baheula rek dikawin ku urang atuh make embung kalau kah milih si Anjas. Coba lamun kawin yang urang. Maneh teh meureun geus senang hirup teh. Ya kan teh tukang balon tadinya Anjasnya pas pertama dia bilang ke aku punya tanah. Tanah Tanah abang luas di Jakarta. tanah 1 ember. Tanah abang luas di Jakarta. Ya aku terima aja tanahnya. Taunya mah tanah abang yang di Jakarta emang luas sih, tapi bukan punya dia. Makana lamun milih salaki teh tong ditinggali dina hartana. Tapi tina hatena. Emang atuh tulus dulu sama aku. Jujur sih ya baheula ka neng teh bogoh pisan. Ngarep. Tapi ayeuna mah punten atas gaduh. Nu leuwih cantik tibatan Neng Sari. Gaduh hutang. Gaduh pacar atuh. Ya, Palingan dia yang suka dangdutan itu di pos ronda. punten nya. Karena milih salaki sing balik. Coba baheula teh narima manehna tukang balon ge yang kasep, yang penting mah bertanggung jawab. Iya menang tukang mancing gak sideng letik hirup deh maka tanya ngarintip sih tuh bu monyok ya Anjing. Segala lauk kisah nama. tonyok Kabur tadi. ngintip Ih, segala laki nya. monyok Kulis segala laki. anak mami kenapa sini sini mau anak mami kenapa Jojoan tadi ku barudak digalakan nih dede. tahan wani ngagalakan anak mami Si Ici jeung si Enok. Eta naon nemong HP ka dede ge hayang. oke mama ulang balik dia mama yang ceritakan nih Kita naon? arek latihan panjat pinang mah yuk Naon atuh sok cerita naon buru lah dede yang aman. jadi kieu ya mama teh tadi teh panggil itu mantan mama nu baheula teh si gana mah ayeuna mah mantan mama nu eta teh beungkar Saha namina? Maksud ron teh eta mantan Umi. Ajun Ajun? heeh
Ajun tukang balon baheula di harapan SD nih keur neng keur sakola SD gini kelas 1 setengah SD. Cimo, meureun nya tukang dagang cimo. Asana boga 2 sih. Naon we? Usahana Naon? tapi aya nama si eta teh ganteng pisan. Baduy teh emang, Emi. Bah, Bener tuh? pokokna mah mun mamah nepi ka jadi jeung si eta. Neng mah bakal bahagia. Bener sih. Kayak neng dibelikan HP nu siga talenan nu badan. Si Bapang ke kumaha da kitu-kitu ge atuh Bapak Dede eta teh jiga soang kitu banget lagi atuh. Mama mah geus pusing ka si Dedi mah. Dede ge yang jajan. Ayeuna kieu mama di resikoan teu dinapkahan teu tapi hayo we ditumpahkan mamah mah. Ngeunana hungkul. Mantap tapi. Mending eta na badag mah. Leutik nu hideung siga kornet. Anu sok Dede keleutik mah lak-lok eta dikundul. Ieu teh. Kuntu-kuntu anjing. Oh. Hayu atuh. Aya tieu. Bener tapi loba duit. Pokona Oke, Dede. neng bahagia. Ki Dede hayang jalan-jalan naon terus jadinya. Iya, Nya. iya, iya. Tong ngajak kabar udah. Hei. Kaget. Hari kiri kan. Kemana mana geus di mana ya teh? Karena soal Indonesia iklannya rek sekutil. Ulah ada kuliahnya sekutil. Apal teu aya sekutil kumaha? Naonnya? Sekutil mah nya teu boga we kitu. Boga naon? Itu boga ieu aya teh penjajan oge Ante kudu kejadian ceurik gitu sini heula. Urang mah mung geuning kuliah jeung kitu teh. Atuh pan eta aku budak tapi kalau teh jadi bingung ke orang lagi sabar nama. Sekutil mah teh ting kalau ting budak. Iya, ayo kayak seri kalau Nya naon? sekutil teh. Ari kok adat kos budak ya itu kitu sih eta mah. Tapi geus Eta kolot. kolot gitu. Henteu kolot mah. Lain kan saya teh lain naonnya maksudnya teh. Karena senceli Bae yang penting mah Cina sukan dijelasin. kita emang di teh di mana nasi sekutil dia. Gitu Iya. teh kan cicing Cicing teh ya, udah dia. nyamperkeun da urang hayang Nyamperkeun seri ya. geuning heueuh. Nyamperkeun carita manehna teh cenah. Heeh, Jajan gen ka hese. Hese teh dibere. Yang budi bapak natrek nyandung. Bari tukang nguseup. Pagawean tukang nguseup coba. Gitu bayangkeun. Ieu banget. Ih, naon cing. Belegungnya goblok teh. Pajarkeun teh. Sekutil hidungna teh naon teh. Ku aing teh lagi apply teh kesel teh ka us. Orang ajakan kurang. Tika ujang aja Ya udah. Ajakan karaokean yuk. Ayo juga ajakan indungna buru indungna ajakan indungna. Siapa tuh dirupakan gini? Anjing, wadah. Kali-kali ke kuaing nyangutna itu mah. Wah kaulah. Lah, ke kuaing ngakela caing lupanana. Ayolah balapan. Oh, bagus. Wah, ini. Tunggu kan tadi. Angkat ke sia. Angkat ke mana? Angkat kuaing berdua, dia mau sudah ceklat. Buru. Bagus kuat. Aduh, budak. Aduh. Guys. Lontong. Tolong. Tulungan. Koer. Aduh. Buat tiba paeng buat tadi kah? Cuma mau harapan ya mah. Ayo. Dikeluarkan mana ya? Keluarkan aja. Dan. Tengah di mana? Tengah. Min. Adi kemana? Adi. Kemana? Ayo. Si Dedi. Aduh, dikejebur ke nguseup. Aduh. Si Dedi tuh. Ya Allah. Bapak. Gusti ya. Umi, si Bapak Umi. Meri gila gitu eta mah ih.
Ya kunaon? Iya, kamu mah ieu Bakal carita jadi pari. Kasihan Ih, mau cukus kurang patut. Usep, titik kan bisa sih deh teh. Luan keur ieu keur Umi napas buatan Umi urus si bapak si Dedi. Ilo mah nunung tuh nangis. Ya Allah, kalau bari nong tenain. Aduh. Da pukul ge ajab jangan tukang ngeuseub tah anu. Ieu teh kumaha ih? Ajab bakal jadi ajab. Ih, eta Astagfirullahaladzim. Itu jadi bakal eta mah ajab, ajab. jadi ajab eta mah iya. Ajab tukang ngeuseub. Terus eta Kela orang video heula saeutik. Tempo bapak maneh. eta mah bakal jadi eta teh ajab ih. Kayak urang bejaannya si bapak Aduh tong tinggalkeun. nguseup Mending juga janda juga urang puguh nu ngabiayaan di para Eta salaki mah ditinggalkeun. tukang nguseup teh di tengah biayaan. Tidak uyahan eta mah ajab. ajab tukang Nyabari eta teh. Tinggalkeun pamajikan ke anak. Tong sok ngomongkeun salaki urang. Gareng. Arek teh ngomongkeun kumaha di mata gawean. Nguseup jadi Tuh, si bapak kumaha ieu? bodo amat eta mah bapak lagi gak ada akhlak. Kajian nya. Ieu mah teu guna kayak jeung mantan Dia mantan Umi. Umi. Heeh, nu beungar Ini bener ya. Yuk.